Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wallahu a'lamu bimuradi. Alhamdulillah sadaya puji lillahi tertentu ka Gusti Allah. Mun urang ngabahas make bahasa alat mah tu babari. Alhamdulillah teh bisa dijadikeun lil sigro kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dhihni. Nu jelas mah sakabeh puji berarti mun ngabahasakeun sakabeh puji-puji teh loba. Lamun cek ahli usul mah lain kitu. Alhamdulillah teh mufrad mu'arrafun isim mufrad ditandanan alif lam itu teh yufidul umum. Geus al mufrad al mu'arraf yufidul umum. Mufrad mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nya mun nyaritakeun umum berarti loba. Geus sakabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha. Ternyata aya 4. Aya puji qadim alal hadis mujina Gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka Kangjeng Nabi Ayub innahu awwab. Kangjeng Nabi Ayub mah langsung dipuji ku Gusti Allah lantarannya nama dibere penyakit tu sakitu poharana ge teu pernah nyebut aduh acan. Teu pernah Kangjeng Nabi. Biasa bae. Biti borok sanggeusna borok terus aya bilatungan beak awak aku bilatung bau. Cobaan teh kira-kira ka Rasul mah kos kitu bae. Apa pernah nyebut adun teh? Doang itu pernah. Doang itu pernah. Allah bae Allah. Ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaletah usul ka Gusti. Hampura Gusti, lain abdi embung. Dicoba ku Gusti bilatung datang kaletah. Ngan mun letah kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae. Ieu mah da usul teh sakitu bae. Urang mah kakarak cetik. Ngadengu. Datang ka tetangga nanya ke aya teh si kebo ngadu tah naon ngadengu. Tak kakarak dibere rieu doang. Kakarak dibere rieu doang geus ambalaya keluarga geus. Buffon. Dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahoun kabeh. Sadesa nyahoun. Tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahoun kabeh. Lantaran dia nana kokoar auh-auhan aduh-aduhan. Jauh jasa jeung Kangjeng Nabi matak dipuji ku Gusti Allah innahu awwab. Ayub mah hamba aing nu loba babalikna ka aing. Tuh puji qadim alal hadis. Aya deui puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji unggal poe ka Gusti. Aya puji hadis alal hadis urang muji ka pada urang kasep amat, ganteng amat, geulis amat, barahan amat dan lain sebagainya. Eta nu Allah kabeh. Aya puji qadim alal qadim mujina Allah ka Gusti Allah. Cak Allah teh pan aing mah maha rohim, aing mah maha gopur. Muji Allah ka Allah. Zat aing maha rohim, zat aing maha gopur. Eta puji qadim alal hadis. Puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim. Wabeh ya Allah. Lain urang. Geus anan Allah ketika urang hayang dipuji musyrik.
ngaranna syirkul kopi. Hayang ke alam teh ngaranna ria, ngaranna syirkul kopi. Urang salat hayang ke alemna ku makhluk syirik kopi. Moal digajar siksa. Lantaran nu nita salat saha Gusti Allah, nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah, nu mere tanaga saha Gusti Allah, nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah. Kunaon aya dilaksanakeun hayang kalem ku pimitohaeun. Ih, cek Gusti Allah aing nu nita si hayang kalem na lain ka aing. Cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh. Tah eta syirkul khafi. Pan puji teh nu aing kabeh ge mentak alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah. Sadaya puji, rek puji qadim alal hadis, pujina Allah ka makhluk, rek puji hadis alal hadis, pujina makhluk ka makhluk, rek puji hadis alal qadim, mujina makhluk ka Gusti, rek puji qadim alal qadim, Gusti Allah ka Gusti Allah, nu Allah kabeh. Urang mah teu boga nanaon. Ulah yang dipuji. Ese jasa yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah gagagahan sia nu sia hayang kapuji ku gagah sia isu pake dicabut bahaya. Aing mah hayang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan nu saha isu pake to lain jabatan ada bae dipodaran sia balok tinggal balok sia tah dina pundak leg-leg ku sia balok. Ayang dipuji kulantaran sugi ai harta nusaha nu Gusti. Ai sia yang dipuji ku kasep ai kasep nusaha nu Gusti. Ai nu sia nu mana eueuh nu siaan hayang kalem mah ulah kumaha kai cak Allah. Lantaran sia boge ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu. Insyaallah. Sia yang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia. Sia yang kalem ku sugi cabut ku aing harta sia. Awas lamun geus dicabut ku aing deuk ka mana sia montayang. Deuleu mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon. Baheulana mah gede hulu. Deuleu di unggal lembur. Teu kudu disebutkeun ngaran-ngaran. Deuleu mantan camat. Nu kamari ieu kakalayangan kokoleongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga teu kudu dicaritakeun ngaranna. Deuleu mantan bupati hina, deuleu mantan presiden hina, apakah Soeharto mulia keur hina cabut ku Allah masyahna. Awas ya nu deuk dibanggakeun ku sia teh mana nu aing kabeh ge alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah. Ialah bahasa muji ka Gusti tapi make bahasana make bahasa khobariyah. Bahasa teh ieu teh bahasa carita. Tapi insya nu dimaksud mah geus cak tukang ngaji mah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Nu teu pernah mondok teu ceuli datang ka ngarti bae ge. Teu ceuli moal ngarti teh geus bahasa kos kitu mah ngodok atuh sararian. Sia teu kaburu mondok anak ulah datang ka teh nyaho nya sakitu-kitu acan. Tah ieu teh lamun cak nu mondok mah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Ngabahasakeun nama khobariyah ngabejakeun doang, tapi nu dimaksud nama lain sakadar ngabejakeun muji ka Gusti Allah ku make bahasa ngabejakeun. Indah jasa kos kitu teh indah jasa. Mantak santri masal geus mangikos kieu masyaallah seuri bae. Seuri bae nya mah. Mantak siga de bisi aya kiai nu di imahna seuri bae. Stres. Lamun keur ngutak-atik masalah emang teu senyum kiai atau senyum. Kieu bae nya. Dikutak-atik ku nya make alat. Oh iya. Aja make ilmu mani. Waduh, kebilaga bener dimantekan. Dan mantek urangnya nurutan di kadimu. Bener. Cek pamajikan naon ka teu kaharti aing. Aduh Gusti Allah. Lailah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan.
di mana kanyahoan khobariyahna panrangkaianana mubtada khobar. Alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun isim jadi khobar. Geus rangkaian mubtada khobar mah atuh tamangarana khobariyah. Zaidun qaimun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nangtung, nyaritakeun Ki Zaid nangtung ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah. Ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah. Aisyana muji henteu? Aisyah muji apa henteu? Gimana dongeng cerita bahwa puji boga Allah. Aisyah muji henteu? Kadieu sia ieu bahasa aing, ieu bahasa muji teh kos kieu aing mah ngan isin aing lamun ngabesakeun bahasa hayang geus ta'adub ka Gusti Allah. Aing mah bahasa muji teh kos kieu lantaran isin pun tapenta ka Allah geus nyaritakeun doang gede-gedena mah menta. Kos kieu bae. Assalamualaikum sia anak ge ka bapa datang. Sehat alhamdulillah Pak. Lain sehat-sehat teh awak mah. Aisyah ya naon ieu? Kieu Pak. Anak nu hiji deuk sakola. Duit teu boga. Dongeng kan tah ngaranna dongeng kan. Dongeng eta kos kitu tah. Aju kuari ieu adina merjel deui. Aduh, rumah sakit can kabayar Pak ieu. Kuari ge di rumah sakit keneh. Aju itu tuh nundek nyawa deh minta surubuk can aya duit. Eta kan dongeng. Eta bapana teh geus kudu nya mentas ya berarti ka aing. Lain dongeng doang eta nu dimaksudna apa Pak. Pak. Oh, lain kieu jadi bapana ge di bloon kabehan pan mun kieu mah. Oh, sia dongeng kos kitu atuh heueuh Pak. Atuh geus dongengkeun bae di hareupeun aing ku sia. Itu bapana goblok anakna atuh. Eta mah kos kitu mah teu nyaho bahasa. Teu nyaho bahasa. Atau kudu surti si bapana. Oh, jadi si anak saya di rumah sakit kan? Apa majikan di rumah sakit kan? Can kabayar, nunggu kabayar karena 2 juta kabena 8 genep juta deui Pak. Yuk, atuh ieu muriang di tata kakana orok. Itu minta surubuk gitu doang. Naon deui? Guys tungguan atuh. Tah eta bapak hebat anu kos itu. Eta bapak hebat, ketungan bawa ka mana? Ya. Datang mau martil. Bahasa bilagah teh kos kitu indah jasa. Jadi teu kudu menta, Bah. Masyaallah, kula mah tulungan bae di rumah sakit-sakit tuh eta henek ka bapak. Eta henek eta ulah ka bapak mah teu kudu kitu dongeng bae dareupeun bapak. Oh. Atuh pan sia teh patalina jeung aing kolot, sia kasusahan atuh berarti sok ge milu susah. Geus bae atuh kono mah tungguan heulanan. Sia boga surat sawan teu. Eta mah jual heulanan. Teu kolot blon eta kos itu. Lain nambahan sawah. Pan kunaon itu batu nu aya bae duit Abah. Lain nu aya. Aing atuh hayang paperet dina salah sia sarua. Juga bae ku sia dijual malam aku 20 juta, sia butuh 10 aing 10. Cak kolot cak anakna puyeng yang boga kolot kos ieu. Tah eta teh kos kitu. Okos urang bahasa untuk merobek hati wanita. Tidak usah tokmol aku cinta padamu. Ha, teu bisa aeun tah kos kitu mah tuh. Tidak bisa aeun, cukup ku sakieu doang ge. Jika aku melihat wajahmu, hatiku merasa teduh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Aduh. Setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanku. Masya Allah. Sejuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Sekian Udin. Aduh, eta awalnya membaca gitu dah. Aduh, robek hatiku sekian. Tah eta teh menta, eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaranna. Memuji ngaranna, teduh hatiku jika aku melihat wajahmu. Eta teh memuji ngaranna, di jero mah berikanlah secuil cintamu. Aisyah, atuh geus pinteran sia aing mah bugunan di sia.
mah keur dongeng-dongeng keur dongeng kitab ya. Aya bahasa khobariyatun lafdon insayatun manan panjang jadi dongeng tak ku ngaji mah jadi blak ngeunaheun mantak pondokeun anak kumaha rada jihabak dia tak bahas kok gitu bae angel dah. Jadi lamun geus ngaji mah atuh berapa ieu mah kudu tukang ngaji mah kulantaran ieu mah lobana nu teu ngaji supaya nyaho. Nu geus masantren mah atuh kos kieu mah geus ipis ngan haju poho deui. Islamun ngabahasakeun in khobariyatun lafdhan insayatun ma'nan berarti make hiji kalimah lain pada aslina atuh majaz. Mulai geus tah majaz tah. Ngageserkeun kalimah tina makna hakiki kana makna majazi per kalimah kuari mah per kalam pasti kadituna majazna ieu adalah tamtsiliyah atuh beda kena kadituna tuh lamun per kalimah majaz teh pasti istiarah mun teh istiarah teh majaz mursal tuh ieu mah kan per kalam rangkaian mubtada khobar rangkaian syarat jeung jawab rangkaian dan lain sebagainya jadi beda ke ngagunakeunana ngalaksanakeun ngan tetep majaz kos kieu teh majazuhum kalimatun ustumilat figuri aslihin lau qadudiyat wa qudiyat ngeunaheun dek pake samarqandi al majazu dah dereng-deng atuh babari mentak ngeunaheun mun urang mondok ieu teh maksudna mah ana unsiul hamdah pimaksudna mah abdi teh ngabuktikeun muji ka Gusti ku bahasa carita sarua jeung kitu sarua jeung tadi anak sabenerna mah kula teh deuk menta ka bapa ku bahasa dongeng tuh jadi lamun kolotna pinter dongeng eta lain ditanggap naon deui sia naon deui teh naon deui atuh aing karunya jak ka sia cakana karunya sih teu mere blok aduh Masya Allah paling enggak dijawab pujianmu dan rayuanmu luar biasa hatiku telah robek luar biasa aku pun sama seperti engkau Udin sebelum engkau mengirim surat kepadaku wajahmu telah ada di hatiku namun maaf galedek datang jeger aku telah dijodohkan oleh orang tuaku walaupun demikian tetap cintaku padamu balas deui kutunggu jandamu kurang karar itunya karena rese ya urusan gara-gara alhamdulillah ya Masya Allah ini itu bahasa setima alhamdulillah numantak mual ayah khutbah paling hebat eta diparake ku kabehan jakangjing Nabi mun khutbah eta alhamdulillah alhamdulillahilladzi jalla wa ala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah be tanu sok kurang make alhamdulillah kurang hebat atau bisa bae deh kuku hamdan ahmadu dan lain sebagainya tapi mual ayah nu leuwih ti alhamdulillah sebab bahasana lemes luar biasa muji pakai bahasa carita Masya Allah aya muji hamdu ieu di dieu wa huwal wasfu bil jamil lugot teh cek lugot ma al wasfu bil jamil ku bahasa urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna urang memuji gelis amat lugot barahan amat lugot ngaranna lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmatku sebab eta teh mere nikmat jadi ieu mah urang make pagawean tak ieu kakarak pujina ieu puji istilah urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia dibere ku Gusti Allah sehat
akal sehat, pikiran sehat, jag-jag waringkas. Kuari orang memuji ka Gusti Allah, ku sungut doang mah bahasa tama. Barahan amat Gusti Allah. Luar biasa istimewa Gusti Allah, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha sagala-gala. Eueuh nanaonan sakitu. Teu kudu make bahasa kos kitu. Dur, zuhur, wudu. Salat teu ngomong nuhun Gusti, teu ngomong. Pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos. Teu kudu ngomong. Urang datang ka imah dunungan urang. Teu kudu diomong. Dunungan mah luar biasa barahana ka abdi. Geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeun anak ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan rasa syukur sia ka dunungan sia muji ngaranna begitu datang ka dunungan langsung ka dapur bersihan ka dapur kote terus bersihan jukut-jukutna sasapu ngepel dan lain sebagainya eta teh kan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan geus beres kue bersihan cak dunungan garong atuh ieu mah tak eta muji daripada ngan kusungut doang ngan dibere kusungut doang eueuh tapak di mata dunungan tapi ketika datang sasapu koret dan lain sebagainya eta teh geus muji cak dunungan masya Allah kamari dibere 100.000 bage imah jadi bara resiki katut jeung kue-kue na bersih judungan mendingan mana tah ngan omong doang jukut nyemrung daripada teu ngomong maningan nu teu ngomong tapi jukut lesak maning mana atuh maning nu lesak ngan dibere omong doang jukut nyemrung tai kotok ambalaya di dapur mararacet kompak dan lain sebagainya aing dibere omongan doang tengenahin tapi begitu datang ke dunungan rarapih kabeh ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang Gusti Ma'al Nuh Maha Rahman Maha Rahim ai salat henteu ai puasa henteu zakat henteu blod cak Gusti aing emangna naon cak Gusti pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah Paklun yunbiu anta limit anta zimil munim ku sebabnya na mere nikmat ka urang lakukeun puji ka Gusti Allah salat puasa, zakat dan lain sebagainya. Puji. Aya di syukur. Syukur mah, syukur bahasa orang terima kasih. Cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema nu teu syukuran ka manusia, teu syukur ka Allah. Jadi orang bersyukur teh kudu ka jelema heula. Eta teh sarua jeung ka Allah. Urang keur cicing bae poe minggu hujan gede jol bae jelema poe cicing bae teu ka mana henteu tah teu ka mana ukang dibere ku Haji Samsu 2 bungkus aboh molotot bae teu kicep-kicep bersyukur alhamdulillah kalau wudu heula Allahu akbar brek sujud syukur lantaran nyana dibere Haji Samsu 2 bungkus dek beli hujan duit teboga aijol aya pohara jasa pantai daya syukur ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah ngan dibuktikeun ku ari mah dibuktikeun kos kumaha si bentuk syukur nu asli bentuk syukur nu asli tergantung jelemana lamun alim ditaklimihi kiai kumagaan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek 10 dek 100 lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur mun dibere ilmu teu daek dibikeun ka batur kufur ngaranna lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur kufur nikmat dibere ilmu kunyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna geus alim bitalimihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur
geus syukur teh eta ka murid. Alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji, aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia. Eta ka jelema tah bersyukur ka santri, bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran. Hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah. Geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema teh syukur ka manusia, teh syukur ka Gusti Allah. Bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun. Nah, santri ngan 3 bae. Mingguan terjauh ti 5 itu ge mun teu hujan we hiji-hiji acan gas eureun kufur ngaran kufur nikmat. Lamun pamarentah biadli syukurul imam biadli syukurna seorang pemerintah adil. Lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden tah eta teh ngaranna imam nyana bisa adil, teu kudu ngomong alhamdulillah, teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah, dengan bisa adil geus bersyukur berarti eta bentuk lebih heulana urang mah bentuk geus lamun aya lurah bisa adil teu kudu loba omong keur syukur ka Gusti Allah. Aya camat adil teu kudu loba omong syukur ka Gusti Allah ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat. Bupati adil eta teh kudu ngomong geus Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia, ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil. Sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil. Sia teh kudu ngomong ka Allah asajana ngalaksanakeun adil, adilna imam syukur berarti ka Gusti Allah. Lamun nu sugih bisa dakotihi. Lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah. Lantaran mun teu boga nya teu bisa sedekah. Nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti, teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus. Henteu kudu asal aya pake miskin tah, asal aya butuh tah, eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitalimihi, imam biadlihi, lamun nusugi bisodaqatihi, etalah bentuk-bentuk syukur. Panjang mun didongengkeun tarifna mah geus teu kudu bae heulanan. Ieu mah langsung ngabentukeun bae. Bongan aing mah ngajina jeung nu tilok nara mondok. Jadi haju kahartipan tah. Oh, kos kitu. Daripada ngabudah ngomong bae. Lurah loba omong, ai jujur henteu, kufur berarti. Lantaran dititipan jabatan, nah camat teu jujur kufur, polisi teu jujur, abri teu jujur, bupati, camat, kuah bae, gubernur presiden, eta teh keur ngabentukeun kufurnyana terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah. Awas mamalana di akhirat. Mamalana di akhirat. Wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah sarua jeung kieu Muhaimin, menteri naon ngaranna? Atau ini nama menteri gitu agama sangat menteri agama. Oh, si Surya bener kan si budak. Acak-acakan sana agama ini di dunia. Aduh. Surya cak bos ya Allah. Dharma 2 Ali 3 berarti. Aing titip jabatan kementerian sia dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu, ulah digunakeun pake organisasi, ulah digunakeun partai imah secara nasional. Titip aing ka sia jujurkeun jeung adilkeun teh kudu loba omong asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya aing bakal mere la azidannakum. Lamun sia henteu jujur teu adil kufur nikmat berarti sia aing geus nyadiakeun neraka jahanam jang si ieu lain jang sasaha. Teu aya sumput salindung aing mah nyeun tes 2 bae sorga jeung neraka. Sia jujur sorga, sia teu jujur neraka. Nyaun masyarakat ke kabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teh jujur aju sia di akhirat dikasorgakeun aing cak Gusti Allah pasti didemo ku masyarakat embung aing eta ka Allah mah malah nu demo
Hai Presiden SBY, engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, 200 sekian puluh juta memandang dirimu, hai Presiden. Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi, mulai dari papan atas sampai papan selem kelem. Abeh ieu teh kursia teh kudu dising hade. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub, mulai diatur oleh kementerian-kementerian. Bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi, aya kabupati, bupati per daerah tingkat 2. Aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya kecamatan. Kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya desa, aya arat. Tah. Sok laksanakeun ku sia kade titipan ieu teh presiden teh. Sia jujur, sia adil, aing nyadiakeun sorga. Sia teh jujur, sia teh adil, aing nyadiakeun neraka. Sakitu bae. Andai kata masyarakat ku aing ditanya, jujur, henteu. Cak masyarakat, henteu. Ku aing moal dikasorgakeun sia. Aing gedet nanya, padahal aing nyaho, aing bepang pangeran, tapi tetap saksi mata. Nah ieu nu bakal ditanya, lamun sia teh jujur SBY, hai ku aing dikasorgakeun, aing di demo. Jore amat pangeran Allah di demo. Ku si Alek, ku si Udin, Jepri. Itu bagus. Nu mantak moal aya be. Amal nu henteu dibales. Amal bagus, balesanna bagus. Sorga, amal goreng, balesanna goreng. Neraka, janji aing. Padahal mah hak peto aya di aing. Sanajan maksiat deui ku aing kasorgakeun bae tuh kumaha aing aja nu aing. Sarua jeung baju sia. Baju ieu teh tiru kudaki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae nu sia. Ieu geus nangis trika tapi na dek diteuneuh di luhur hau atuh kumaha sia bae. Jabatan manusia ieu ngan merenangan saimah-imah demo. Tak, kenapa? Ai itu can diseuse dadabun itu diwakalikan jero lamarikeun ai ieu menangis trika kunaon dikahaukeun. Kumaha abah bae jeung nu abah. Tah, abah baku dek kagrogolkeun we nya. Emang gue naon salah menempatkan bah ai sapatu sok da di hulu apa di suku di hulu bener itu ai kopiah di hulu apa di suku atuh bener mah abah mah dosisnya tinggi kuduna ieu mah. Tah berarti kan teu adil. Lamun sapatu dipake di suku adil, lamun sapatu dikahulukeun teu adil, lamun kopiah dikasukukeun teu adil. Tah, kuari teh kos kararitu tah lamun kurang dibuka mah jelema teh loba nu teu araradi. Nah ieu balikan deui aya nu bentuk syukur teh geus teu kudu ngomong, langsung digawe. Boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna. Langsung ka bentuk bae mah. Lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teu kudu loba omong. Lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur. Langsung teh ku Allah dibere sorga-sorga bae geus. Diberi sorga ngolowong ya sasabenerna nama ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga. Tinggal ngalengkah doang plak sorga. Lurah mah babari jasa asal bebeneran urusan rakyat. Ketika teu bebeneran urusan rakyatna, wayahna ka sorga mah ka sorga. Ya di sate sagede. Bangsa 1999 tahun lah. Kaya antara muji jeung syukur. Alhamdulillahilladzi sadaya puji Gusti kagungan Gusti Allah. Puji nu opat tadi adalah nu Gusti Allah walil murad alilam bidzalik. Ngajelaskeun puji apakah nu dimurad teh ngan sakadar nganyahokeun kana pujian lil imani bihi karena iman atau memang ngalem langsung ila itimal apiadu hazalis wujudkan nu sebenarna mah sakumaha dina surat Kahfi. Geus kasimpulanna nama seluruh puji kagungan Gusti teu aya anu hak puji salian Gusti mah. Ai kitu kunaon Gusti make jeung hak dipuji. Gusti ma allazi khalaqas samawati wal ardh anu ngadamal 7 lapis langit, nu ngadamal 7 lapis bumi.
dijelaskan ku Gusti Allah samawati wal ard khassahuma bi dzikri henteu manusia henteu hewan teu gunung teu laut lantaran panggede-gedena makhluk Allah langit jeung bumi Allahul makhluqat lin nazirin nu kadeuleu ku urang panggedena langit nu kadeuleu ku urang panggedena bumi datangkan dibentuk-bentuk kurang teh dibagi-bagi ku manusia datangkan 5 benua benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, benua Eropa. Lamun sabenua Asia bae ge aya Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Utara, Asia Selatan. Wah, luar biasa. Kitu kene Amerika, kitu kene Australia. Sabuade kumaha meureun tah sa Asia teh. Mun kurang di lempangan we mah lempang hayang ngurilingan bentukna sa Asia bae heulanan bisa benua Asia. Kudu pamit heula ka keluarga. Amit ieu mah hitung-hitung paeh mah jeung ini. Emang guna hayang kuriling-ngurilingan benua Asia ngan lempang. Cek keluarga geus dadah. Moal ka panggih pasti ieu mah ieu. Moal ka panggih deui, moal ka udag. Gede ieu teh gede. Gede. Sa Asia teh gede, Amerika gede, ngan panggedena mah benua Asia, pangleutikna benua Australia. Leutik mah. Tayu gede Asia, nomor kedua Amerika, nomor ketilu Eropa. Nah, gede jasa, encan lautan-lautanana. Langit ke pohara jasa, langit. Teu kadulu. Tungtungna langit di mana teu nyaho urang. Teu nyaho urang teh tungtungna langit di mana. Aju ku urang mah kadeleuna ngamparkan bumi, tapi nurut cek ahli astronomi, ahli falak, bulet bumi. Bumi bulet. Komar bulet, bulan mata poe Samsun bulet, Zuhra Zahra bulet, Samsun Zahra mata Zahal Zuhal bulet, planet anu 12 barulet kabeh Jupiter dan lain sebagainya barulet. Jeung ngabogaan poros kabeh ge ngabogaan tempat lempangna. Wa kullun fi falakiyas. Bahun kurang sok dibaca pan di surat Yasin. Wa kullun fi falaki yasbahun wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki lantaran teu ngarti atuh henteu nyaho maksudna teu paham dibaca mah dibaca bae padahal mawal qamara qaddarna kaula nu agung geus nakdirkeun geus mastikeun al qamara kana perjalanan bulan wal qamara qaddarnahu manazila aya manzilahna nu mantak aya manzilahna di ilmu falak teh ieu teh keur manzilah naon ku ari di bulan naon ngitung ti April Maret Mei Juni Agustus September Oktober afhamtun berarti ayeuna dina hamal burujna teh lamun April Mei Maret berarti marhutun Maret hut dina manzilah hut berarti geus engke aya usna aya 9 geus aya manzilahna tah beuki angel wae mondokos ge geus angel bagian geus engke aya jihad syamsonan kitu simal aya janub apamtun mesanhun yuljahun agasun sepsun jun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ini adalah buruj simali berarti perjalanan matahari adalah kaler okmizun nop asdun deskozun abdab jantun septun dutun eta adalah janubiun kaditu berarti ke burujnya adalah simaen janubi kidul mata kurang nele bulan geus teu kudu hese ka kidul apa ka ler kidul apa teu dina bulan we heula bulan naon ieu Maret oh marhutun simalik deuleu ku ka belah kaler tuh teu kadeuleun bulan ge susu eta bae nu kadeuleu aya manzilah engke aya manzilah dabron manzilah mah macem-macem tadi neal bopalak wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim sehingga nyana balik deui kanu awal engke di manzilah nu ieu tas poe ieu manzilah nu ieu poe ieu manzilah deui poe ieu manzilah deui sapoe-sapoena nyana pindah-pindah manzilah si bulan teh engke geus aya 30 poe balik deui nyana qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjuni hatta 'ada balik deui al urjunil qadim kas kanu baheula deui ka awal kitu jeung kitu wae
gitu jeung kitu we la syamsu yang bagilahan tudikal qamara moal aya bulan ngudag-ngudag mata poe moal aya panon poe ngudag-ngudag bulan hartina lantaran aya porosna masing-masing moal ngagiclek poros maton panon poe pindah ka poros bulan atau bulan pindah ka panon poe tukerannya nacak bulan sia di dia aing dirinya wow la syamsu yang bagilaha antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar moal aya peuting miheulaan berang-berang miheulaan peuting atuh geus aya dina jamna lantaran melalui panon poe melalui bulan bakal kanyahoan poe bakal kanyahoan di jero poe ke aya jam la syamsu yang bagilaha antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah hese-hese wa kullun fi falaki yasbahun aya paranti lempang-lempangna kareta cek tukang babadean mah jeung Garut mapan loba kareta naon sababna sia eta kareta lamun aya jalan teh sok dimake papalang gitu kan ya kan kareta teh aya pintu sok dipapalangan gitu babadean tadi Garut mah naon sababna sia atuh sababna beusi aya motor ka dieu lain kunaon beusi kareta mengkol ka dieu khawatireun tuh kan teta wa kullun fi falakias boro-boro bulan boro-boro panon poe kareta ge aya porosna ku hese-hese teuing tanu mah diatur ku ilmu falak geus asal falakna salah we salah tah nanggalkeunna salah lompat ka mana ge salah buatan Yahudi teu percaya aing mah sebab Quran geus boga falak sorangan wa kullun fi falakias mahun teu percaya sia bodoh aing mah boga falak sorangan mantap Kiai galak ka muridna, aji palak. Kula digalakan ku abah kula. Aji siap palak, jang siap bae heula batur onaman. Sebab naon? Di akhir ternyata Yahudi neuk mengkol-mengkolkeun urang. Rumus nu kuari teu bisa nyieun sorangan. Dijieuna ku Yahudi bae dek nuturkeun eta. Dek nuturkeun eta los. Tapi kan wa kullum fi falaki yasbahun. Ih, atuh urang mah bisa nyieun sorangan rumus Islam mah. Rumus di Islam nyieun sorangan urang teh nyieun geus beak ke tahun 1200 kuari tahun 1400 tinggal dijieun ku sorangan Masya Allah hese-hese amat daripada urang nuturkeun ka Yahudi can puguh can karuh ini ngaji ke mana sih Gitulah Gusti Allah teh nu mantak sadaya-daya nyanggakeun puji nu Gusti lantaran Gusti manu ngadamel 7 lapis langit encan kadituna aya aras encan kaditu aya sidratil muntaha encan kadituna aya rob-rob encan kadituna aya kolam aya lauhil mahfuz Masya Allah berbagai pengalaman para rasul diantara Kangjeng Rasul urang ketika Mi'raj boro-boro sasaha malaikat Jibril ngan datang ka langit ka-7 bae pamitan malaikat Jibril tidinya teh Muhammad teu bisa kula mah naik ka luhur terus lantaran wilayah kula mangan sakikeuna bae cak Kangjeng Nabi mah nyai ti handap babarengan datang ka dieu ai kula ditinggalkeun hayu bae embung lain wilayah Jibril mah Jibril embungeun ngalengkah nu lain wilayah jujur jas nah tuh ayo lurah camat Gusti Allah nu agung bupati dan lain sebagainya lah hese nengan jujur embung ih cak Kangjeng Nabi milu bae saeutik mat cak malaikat Jibril hampura mun kula saeutik bae ngalengkah tutung kula lain wilayah kula atuh pamit cak Kangjeng Nabi teu bisa hartina deuk menghadap ka Allah teh teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan ka Gusti Allah eta teh hakikatna mah kos kitu zahir mah bisa dibarengan batin mah tetep bae sorangan ka Gusti Allah urang ayeuna babarengan ngaji batin mah masing-masing ka Gusti Allah anu geus neulean jam bae kebal teuing teh kiai batin mah masing-masing tak ieu ge urang teh hudang ti peuting sorangan ka Gusti Allah tadarru masyaallah hanya Allah nu apaleun hanya Allah nu terangin kadeukeutan urang jeung Gusti Allah hanya Allah bae jeung dirina nu nyaho karasa deukeut jeung henteuna jeung Gusti Allah karasa jasa deukeut jeung jauhna jeung Gusti Allah wari urang kieu maksiat mabok kabeh ge eta boga perasaan jauh jeung Gusti Allah
boga harta teu zakat eta ki haji nu hartana berlipat dari zakat dirina teu bisa dibohongan nuranina asa jauh jeung Allah kuari dek we urang boga harta kabaraha zakatna aya 20 juta mah plek 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 dinolkeun hate bentuk ibadah ka Gusti kakarak sakitu ge asa deukeut jeung Gusti asa diseuri-seuri Allah teh asa seuri hareupeun aing keur seuri jeung Gusti Allah asa kos kitu kuari zakat kaluarkeun puasa orang normal salat biasa urang tahajud asa deukeut biasa jeung Gusti Allah masyaallah coba ge nu sok tahajud mah gudang isuk-isuk moal aya marah aya jelema nu sok udang teu penting moal aya marah naon sababna sebab asa deukeut jeung Gusti Allah isuk-isuk diuk di meja dibawakeun kopi jeung henteu bakal moal aya reaksina naon ka pamajikan moal aya keur dibawakeunana malah cegah teh lah ning teu kudu ngarepotkeun tapi lamun urang kerek bae hudang subuh kaberangan mandi gejebur salat subuhna sakieu kunutna isin pan luhur kieu besi anu yang serikeun Allah madini mana keberan anak kadinya bah pan kunutna di dinya kaluhur teu keur salat ge goblok ulah ngomong dia beres salat langsung ka meja eta ketin marah di hai kopi atuh tong kopi atuh eueuh kopi lain meuli atuh pan duit tadi beres sia sok ayo waktu geus marah luar biasa geus bae dikerokkeun bolseng tah song tah tadi mah paroe kuwi macang pamajikanna seuri we bebeja emang eta karasana kumaha kopi geuna heuy tambah bolseng paingan pek deui goblok sia cakira eta akibat teu penting teu hudang mamarahan iyalah Gusti Allah ieu keur carita alladzi khalaqas samawati wal ard Allah teh panu ngadamel 7 lapis langit masya Allah encan nu lain-lainna haji eueuh nu nyaho kalegaan langit wal arda jeung bumi di jero bumi teh wah tersimpen macam-macam aya minyak di jero teh aya solar aya besi di jero teh logam perak emas dan lain sebagainya aya emas onon teh kudu jerotan di Brebes ge loba tah emas mah tah eta loba jasa tah eta tersimpen alladzi khalaqas samawati wal mantak puji ka Gusti Allah Masya Allah mantak disebut samawati wal padahal mah gunung aya laut aya nu kadeuleu ku urang panggedena langit jeung bumi naon deui wa ja'ala zulumati wan nur jeung Allah ngajadikeun popoek-popoek wan nur jeung cahaya-cahaya ai di dieu zulumat mah dijamakeun ai nur mah henteu naon eta teh rahasiana lantaran ai zulumat mah sababna loba jasa mantak wa jamaah dunahu Allah ngajamakeun kana zulumat ai nur mah henteu likasati asbabiha lantaran loba pisan sabab-sabab zulumat poek mah loba jasa hiji tertutup poek kadua poek tina sinar tilu poek tina matahari mencakup kana poek ku kabodohan poek eta macam-macam lontok zulumat luar biasa lobana geus dijamakeun ku Gusti Allah tah langit bumi nangieun Allah caang jeung poek nangieun Allah geus nu Allah atuh kabeh ge mantak naon atuh urang menta cacaang tina popoe ka Gusti Allah eta ka Gusti Allah cacaang teh cacaang sinar lampu cacaang sinar mata poe cacaang sinar bulan jelas tah cacaangna tuapin wali sulit cacaang mata batin nur teh mencakup kana cacaang hisi zahir jeung cacaang batin jero hate lamun geus caang Quran kadeuleu per huruf rahasiana tersingkap jelema maksud jelema kanyahoan lamun urang geus caang mata batin cieun urang teh tembong ka Gusti Allah caang mata hate ngaran
aya pengajian caang mata teh urang neangan cacaang ngaji neangan cacaang ngaji mah neangan cacaang nu tatarina teh nyaho rukun salat barang ngaji nyaho caang bray nu tatarina teh nyaho rukun wudu barang ngaji bray nu tatarina teh nyaho kredit haram bray gaji mah ngaji mah tapi poek bae tetep. Jadi ku Gusti Allah can dibukakeun teh encan datang kana ner caang encan. Ka karakter sikap saya tikle teng teng kayak nutup deui. Di majelis mah terbuka, asal keluar di majelis nutup deui. Teu cacaang eta dua hese teh tanu mantak. Loba ulama ninggalkeun umatna heula lah neangan cacaang we heula. Di jero kamar, di gunung, di leuweung deuk neangan cacaang, abeh ulah tagoyur, ulah bimbang, ulah robah. Lantaran cacaang ieu teh kadang-kadang kalimpudan, begitu urang geus boga ilmu caang. Kuari bisa beramal caang. Bikeun ka batur, ojol jeung duit poek. Cacaang ieun pondok pasantren, ieun proposal ka Pemda poek. Nu tadina pasantren salap modernkeun ku urang poek. Poek lain hayu beki caang beki poek nur buatan Allah penta ka Gusti janu Gusti urang boga tanaga ti Gusti penta supaya tanaga gede lamun urang make medis tanaga make gede make suplemen suntik teh gedekeun bae suntik mati Abeh gagah ketergantungan terhadap obat medis. Tapi aya gagah teh ya, gagah ruhani. Maca Quran jadi gagah batin, maca sholawat jadi gagah batin. Berani hudang malam, tapi lamun make pel teu berani hudang malam. Gagah biasa. Make obat ieu obat itu ketika hudang peuting puyeng. Digisik-gisik mata. Wah. Ayat anu hayang hudang peuting teh kan ayat aja jelema tetep bae ngan encan dibukakeun dipantaukeun muluna ge. Kurang hayang hudang aing ditunggu jasa. Aduh geus puyeng jasa ayeuna handeuleun anggal deui golepa. Awak mah gagah tinju mah bisa, ngalawan peuting teu bisa. Tapi bray sering maca Quran, sering ngaji, sering maca sholawat. Begitu hudang jam 2, Masya Allah nikmat jasa langsung hudang ngalah wudu set Allahu Akbar pas tahiyat salam deh hes sarwana tapi nu jelas jana waniun ngalawan peuting teh eta lah ieu lah wa ja'ala zulumati wan nur summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi jelema nu kafir mah mengkolnya ka pangeran. Sakitu geus jatamun ditanya langit buatan sa Allah, bumi buatan sa Allah, nu boga poek sa Allah, nu nyeun caang sa Allah. Iman atuh sia ka Allah, moal ka Isa bae blot kafir. Nu nyeun langit bumi sa Allah, nu nyeun caang jeung poek sa Allah. Percaya tuh ke Allah bahwa Allah teh pangeran ente abdi mereka patung mae jelema kafir teh kararitu mata hatena teh dibungkus ku Gusti Allah teu dibukakeun hijabna padahal mun secara ilmiah geus caun nya ge saha nu nyieun atuh langit timimitina jeuweul mun lain Allah eueuh dongengna langit dijieun ku sa eueuh dongengna bumi dijieun ku sa sedangkeun aya makhluk pasti aya khaliq. Telusuri melalui ilmu filsafat bakal kapanggih pasti aya nu nyieun budak teh angan nu nyieunna moal kapanggih kecuali Allah percaya tuh henteu deuk batu bae geus jelas ieu teh langit ciptaan Allah bumi ciptaan Allah poek jeung peuting teh ciptaan Allah tinggal percaya bae atuh iman Allah teh pangeran tapi tetep bae summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Endahan mengkol jana mah ibadah teh nyembah teh ka Tritunggal Maryam bunda Maryam pajal pangeran Isa masih pajar pangeran batu patung pajar pangeran kayu pajar pangeran naudzubillah min dalik nandakeun bahwa Allah
teh pangeran dalilna aya dadamelanana naon dadamelana langit bumi poek jeung caam teu arti mun aya dadamelana eueuh nu ngadamelna pasti atuh pangeran teh Allah lantaran aya dadamelanana. Wallahu alladzi khalaqakum min tin. Dek jaritakeun kelanjutanana pembuatan Kangjeng Nabi Adam asal Kangjeng Nabi Adam geus kajahoan pembuatanna tina naon berarti urang ge bakal kanyahoan tina naon ke wallahu alam.